Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak disingsianan banyak. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi li'annahu min a'malil ibadah wa harrama syifah wa wa'ada alaihi wa 'adzabahu 'adaban alima li'annahu min a'malil jahiliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan. Amin. Aminan bu. Wa tahsyuruna biha min ibadika sholihin. Amin. Sing tarik amin abu. Nu tarik maca amin ku abdi diduakeun sing kabalayar hutang. Eta teh ciri para ibu nu halal di regara rede sora. Sok suudon ibu. Garadu ibu sameta jalma nu teu boga hutang teh ibu di alam dunia dua jalma. Hiji jalma nu teu boga hutang teh jalma nu memang hirupna geus cukup. Dua jalma nu teu boga hutang teh eueuh nu percaya. Jadi para ibu urang Cisalam anu garadu sametan alus tanda hirup masih keneh dipercaya ku batur alhamdulillah. Tapi ku abi diwartosan ibu lamun jalma resep hadir dina pangajian dijamin ku simkuring sakumaha we badag hutangna insyaallah isuk jaganing geto pasti bakal laluna asal dibalayan lain amin bayar. Hadratul Masyayikh, para ajengan, para kiai, wabil khusus sesepuh di pondok pesantren Miftahul Huda 627 nugu simkuring sangat pipi hormat karih para masyayikh, para ajengan, para kiai, para asatid. Mudah-mudahan aranjina ku Allah dipaparin panjang yuswa bari barokah amin. Aparatur pemerintah, tokoh masyarakat anu sami hadir, para bapak, para ibu, para pamuda anu karasep, para pamudi anu biasa-biasa. Aya keneh pamudi anu jomblo, aya keneh pamuda anu jomblo. Satu kata buat anda yang jomblo, lebok. Sing dareep jodoh amin. Sohibul walimah pangresa bapak saha?
Bapak undang nu dina ieu kasempatan anjeunna nuju ngebrehkeun rasa kabungah ka Allah. Biasa we tuh. Mudah-mudahan tina kasayan paundang sakali ieu sing jadi amal soleh anu janten barokah di alam dunia amin. Janten pahala nu kapenang ke di hadapan Allah di akhirat amin. Ngawujud putra putrina Cek Ijang Trisna kali Neng Hana nu dina siang tadi parantos didahukeun. Mudah-mudahan aranjeun tiasa ngawangun rumah tanggi kalayan sakinah amin. Amin. Hirup rumah tanggana jadi barokah amin. Dibarengan ku mawaddah sareng rahmah amin. Pendak di akhirat di payunan Allah dilebetkeun kana jannah amin. Barakallahu laka amin wa baraka alaika amin wa jama'a bainakuma fi khair amin. Nasalukallahumma al-barakah wal ijabah wal qabul bijahil Fatihah. Para ibu, para bapak, hadirin hormat dan simkuring. Berbicara masalah nikah. Nikah teh ibu lamun ku simkuring dikirata, ceuk urang Cisalam dikirata teh dikira-kira tapi lamun saur maruang kali santri pangersa Kang Ajengan Miftahul Huda 627. Nikah teh cek budak santri lamun menurut madhab Kupah ieu teh asalna tina 3 huruf. Anu ieu 3 huruf teh ngagambarkeun dinamika perjalanan anu bakal terjadi dina rumah tangga. Saha wae jalmana, urang mana wae eta jalma lamun geus asup kana akad pertikahan, ia luyu soal Allah asup kana isyarat misaqon golido. Hiji ikatan anu pageuh beungkeutan anu kuat, panganten baru cek Ijang sareng Neng Hana anu sekarang keur baruna ataupun ibu anu ayeuna menyandang predikat panganten bari keur baringung itu dipastikan pangih jeung 3 dimensi kehidupan. Sabaraha Bu? Mana anu 3 teh ajengan? Hiji cek nikah teh cek budak santri aya huruf nun. Naon eta nun? Nun teh simbol tina nikmatun adimatun. Dina nikah bakal panggih jeung kanikmatan anu badag. Bu kapungkur ibu kerja di panganten baru kira-kira nikmat atau henteu? Jadi Neng Hana nikmatna nikah dengan ukur 20%. Nu 80% mah eta teh gurih-gurih nyon. Pan tadi meureun di sini ran ku artis yang tadi. Duhai senangnya pengantin baru. Sing aya gawe aja la gitu. Ya satu acan dahar ada. Duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri. Entah ramah. Tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senang menjadi pengantin baru. Mangga sarang jadi aja mati bisa teraskan bios kieu Neng Hana pengantin baru mana? Malam pertama buka kelambu saputing awet-awet. Malam kedua matikan
buka malam keempat tiada yang malam kelima nungguin ya rambutnya basah selalu 5 penting kan ya nikmat unggul ajengan keheula malam ke-10 cek bijang hudang teh kumitoha teh dihudangkeun teh dirurusuh da digebrak di titah ngalasuluh malam ke-11 teh ku paundang teh dihudangkeun teh direurewas da dipenta duit jang meuli eta rumah tangga mata pengalaman simkuring baheula ke rumah tangga 2007 biasana ieu mah pengalaman yang hana biasana panganten mah udang jam 2:30 teu lain kacai salat tahajud lain panganten mah naon gawena silih ciwit silih toel gogonjakan naon sababna boga cocokan anyar cek kijang kalengan adunya tong hariwang lamun menang nu magrang sanes tulang tapi daging anupan ditemal kuneng hana aa oge ulah bendu lamun menang numuno sanes batu tapi daging anu hiu nikmat neng alhamdulillah hiji tajir kitu we ngadi kawin mah nu kadua ning hana rumah tangga bakal panggih jeung huruf kaf naon kaf ajengan cek budang santri kaf teh simbol tina kurbatun adimatun rumah tangga teh bakal panggih jeung warana kasusah leres ibu terkadang masalah dina hirup rumah tangga teh datang silih berganti pun terkadang kasusah kabingung datang bertubi-tubi inilah rumah tangga nikmatna aya kasusahna ge aya sapaket nah ini rumah tangga mah maka saha ajengan bisa mencapai derajat sakinah mawaddah rahmah barokah jalma nu bisa rumah tanggana sakinah jalma nu bisa ngambil huruf ha naon ha hasanatun bainahuma lamun ku Allah dibere nikmat manehna ngagedekeun syukur lamun ku Allah dibere kasusah masalah musibah manehna ngagedekeun sabar hirup anu kitu bakal panggih jeung nu ngaranna sakinah Bu urang akurkeun penting ayeuna punten ibu hoyong bahagia hoyong masuk surga hoyong maot nah kalah seuri eueuh hayang ka surga mung paeh nyare ka mana asupna maot heula hayang ka surga ajengan sugan aya konsep hirup hayang bahagia dari Cisalama bahagia teh kudu lega sawah jeung kebon luhur pangkat jeung jabatan budak-budak cager bener bari palintar sugan ajengan aya konsep rumus dina Quran kantenan Al-Baqarah 103 surah Allah walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillahi khair kunci ijang-ijang cap ijang rumah tangga teh lalaki salaki bapak akan sing jadi kokojo ibadah na rumah tangga maka sabelah sampai ulang diinjakeun kanu ngaran barokah kunci sukses barokah pertama di mana salaki jadi kokojo ibadah punten cek halo ha gitu sing gaul atuh aja teh mun cek abi halo cek ibu hai cek abi hai cek ibu halo hai mama cici ulah maksakeun Bu tingali kamari bulan puasa teh urang Cisalam kamari loba keneh ibadahna daripada dorakana amin seueur keneh taatna daripada maksiatna amin tingali ibu kamari keur puasa mah urang Cisalam pangarsa nguping sora adan kana adan teh sono tidak kawan adan teh Pak
Maghrib bungkul ajengan ke cek abdi. Jam 12 bapak keur di sawah, ibu nuju di kebun, kaku pingong adan di pasantren. Allahu akbar, Allahu akbar. Kumaha ibu? Alhamdulillah. Disambut Pak adan teh. Setengah tilu ibu lalu lompat ke dapur, maksudnya pada ngolok dakar bulan puasa kolok teh lalina. Ayeuna kolok lingas deui. Abdi kan satahun teu pernah panggih jeung kolok bulan puasa mah kolok teh jeung menu sajian inti tiap maghrib. Bae ka hiji pun bojo ngolok sakoteng, isukna ngolok cangkaleng. Aya santri ti Taraju mere cau di kolok. Aya tatangga ngalah samput mere sakeresek samput di kolok. Aya nu mere waluh di kolok, aya nu mere nangka dicampurkeun kana kolok. Untung abdi di dapur teu ngagoerkeun senal capit. Sieun di naon? Aku ping adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kumaha ceuk ibu? Beuki ngageleger kan alhamdulillah. Maghrib diantosan pisan. Setengah jam di ka maghrib budak-budak ibu salaki-salaki ece cau geus dibuligiran teu marake baju. Bala-bala ditambrukeun sapiring, sangu dibanyur ku angeun waluh. Cuci mulut samangka disiapkeun 5 keur. Es campur sagelas jangkung, cin teh panas samuk badan. Dur maghrib. Allah can nepi kana bar cau geus laleungit teuing ka mana. Asyhadu an la ilaha illallah. Bala-bala genep. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Samu teu nyasa saremehreun. Hayya 'alas shalah. Samangka tilu keur. Hayya 'alal falah. Es campur diketruk-ketruk jeung dedekna. Allahu akbar, Allahu akbar. Cin teh panas samuk badan. La ilaha illallah. Beres adan kolak geus dina lak-lakan di bawah salat maghrib ruku dari nol deui ya. Kita malain buka puasa balas dendam. Bukan. Tapi adan teh diantosan leres teh. Isa diantosan di pasantren. Naon sababna? Sabab sabada berjamaah salat Isya di urang sok aya berjamaah naon? Meskipun abi yakin urang Cisalam teu beda jeung urang Cintaraja, imamna sok dipilihan. Seuri nu rumah sawan. Lamun imamna gerak cepat, maca suratna super irit dijamin eusim masjid teh pararinu. Tapi lamun imamna geus heseng hungkeun aja. Maca suratna panjang bari ngagarbay dijamin eusim masjid teh pemain inti, aki-aki jeung karpet. Allahu akbar. Abdi kan nguriling di Cintaraja sadesa. Da hampir saban masjid eta keur tarawih mah imam teh pak maca Fatihah disanapaskeun kuateun. Geuning make kuat sabab dorongan ti penumpang sangat begitu kuat. Rusuh imam rusuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Irit amin agebu. Dari amin mah kumaha dolin. Lamun dolin ngeunah amin age. Contoh lamun imam kieu Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayak gitu jawabnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka lamun cek imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diabdi kan kapungkur awal mukim di Cintaraja 2011. Atuh punten lain ngahina naudzubillah aya aki-aki tuh geus bongkok cek. Tueur jeung dado teh hampir rapet. Di bawah tarawih gancang ku abdi semangat si aki teh kan.
beres tarawih abi teh asa dosa hampuraan kasih aki cebet aki hampura aki aya naon ajengan hampuran lain kuna naon abi teh ki ari tarawih lambat diprotes ku pamuda ari gancang karunya ka aki matak cik abi teh isuk mah urang nyieun di madrasah tarawih khusus aki-aki digitukeun teh kalah ngamuk ulah kitu ajengan aki mah di bawah tarawih gancang mah resep cebet hari aki teh capek tong salah ajengan aki mah moal capek sebab aki tina ruku karena sujud tere ya Allah tinggal nyuntrung tuh saya teman subhanallah berpuasa arus ibadah alhamdulillah urang cek naon janji Allah dicuparkeun ka urang Cisalam bu kamari keur bulan puasa urang Cisalam ka bagian BLT sadaya henteu nepi ka RT jadi sasaran cek urang Cisalam dasar RT geblog cek RT ayah samaruk aing alona Jokowi gitu. Tapi teu aya urang Cisalam kamari keur bulan puasa anu hirupna balangsat leres henteu sugan cek urang Cisalam ajengan ece mah kamari teh keur bulan puasa teh balangsat teu boga beasa cangkir-cangkir acan hese ece mah teu bisa dahar sahuap kira-kira aya nu kitu teu aya barokah ku Allah dipaparinkeun Pak hirup bapak teh hampang rezeki jul-jul datang alhamdulillah budak ibu kamari ke lebaran wara teh bajuna kabeh salaki baca kamari ke lebaran teburung we sarung gajah jungkir we alhamdulillah naon hartina ternyata Pak lamun hirup aralus ibadah resep ibadah dicumponan janji Allah dina Al-Baqarah 103 lamasubatum min indillahi khair hirup jalma teh akan semakin lebih baik semakin lebih mudah syarat aralus ibadah ada kasono urang kana sasih Ramadan kamari mudah-mudahan lain wungkul kamari urang dirugikeun ku Allah kana sasih Ramadan tapi usia urang diri ibu bapak urang Cisalam ku Allah disampaikan kana Ramadan yang akan datang amin bari urang sanggup ibadah baik dina sasih Ramadan amin ya rabbal alamin. Setiap habis Ramadan hamba rindu lagi Ramadan saat-saat padat beribadah tak terhingga nilai mahalnya setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan berilah hamba kesempatan alangkah nikmati ibadah di bulan Ramadan sekeluarga sekampung senegara kaum muslimin dan muslimat sedunia seluruhnya kudu dipersatukan dalam memohon ridhonya. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai
umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan. Setiap habis Ramadan, rindu hamba tak pernah menghilang. Mohon kabar umur setahun lagi, berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmati ibadah di bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dalam memohon ridhonya. Alangkah nikmati ibadah di bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dalam memohon ridhonya, dalam memohon ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, hirup teh udah ganti supaya barok. Urang tes. Ibu kapungkur nuju anom, ece nuju anom kapungkur ari kapungkur di Cisalam Masjid Araragring teh. Ieu teh desa naon? Di Karikil sakarikil kapungkur Masjid Ararageng teh. Baheula mah masjid teh laleutik disebut nage naon? Tajuk. Punten ce ari kapungkur tajuk di keramik henteu kunaon? Pagupuh ngaran ge. Gigirna ditembok kitu henteu kunaon baheula? Bilih. Luhurna cangku neon kieu henteu kunaon baheula? Tuh. Damar, colen, oncor, tempel, patromak, obor, keluar ti tajuk irung mehong. Dan tajukna segede korek api, ari obor kenca katua atuh mulek kana beungeut. Tapi mah ngaroskeun ku akang, ku bapak, ku apa? Mah suasana keagamaan baheula sanajan macin henteu agrek. Ajengan kiai baheula mah teu seueur, leres leuh. Pasantren terajek jika tapi agama tadi dipake cek baheula mah. Punten baheula mah setengah 4 sore, setengah 5 sore baru kaleutik teh ulin ke hareupeun tajuk, hareupeun mushola leres teh. Jam 5 baru asup ka tajuk ka mushola ngahurungkeun ampli merek toa ku listrik ngahurungkeun ampli baheula. Kunaon? Aki. Ku aki. Nepi ka sini saban waktu salat baheula ku tatangko teteh ngan si aki teh ka mana? Si goreng si aki teh keris setrum di tajuk. Indah tuh barudak baheula mah. Jam 5 hiji mik diriung ku 8 urang budak pupujian baheula mah Pak barudak paleutik teh. Naon pupujian baheula? Teu gaya jiga kori tali teu, pupujian baheula mah sa Jawa Barat dengan hiji-hijina. Naon pupujian baheula? Eling eling umat eling. Allah Akbar. Caina disimpen ekang, kita dipapaikeun ku wartawan. Dur maghrib. Punten ibu baheula waktu maghrib. Bapak-bapak teh kamaracin ka tajuk ka mushola punten. Ari baheula bapak-bapak ba'da maghrib cilincing cat keluar ada baheula mah Pak. Caricing ditajuk di mushola leres henteu. Aki-aki dihayungkung anuk beureum bari anukna teh geus lada. Muter-muter tasbih warna hejo anu beunang ngapakojot wiridan kolot baheula mah Pak. Maliku ya maliku ya maliku ya maliku ya maliku
kuya malik baheula jadi kuya malik di juru aki-aki nyempot nangeuy dina di juru teh nangeuy Quran bari baheula Quran teh pati solekrah barutut halaman teh laras henteu tapi Quran baheula mah da barutut oge di bara itu bade dioper. Abdi yakin di imah ibu jeung bapak urang Cisalam aya Quran herang alus mahal tapi Quran ayeuna di imah ibu teh jadi alat pangusir kuntilanak bungkul. Bu walau sing jujur ari salaki ibu urang Cisalam ba'da maghrib resep kena itikaf di masjid apa henteu? Allah. Salaki zaman ayeuna mah Bu akur jeung urang Cintaraja berarti ba'da maghrib teh balik ka imahna masing-masing cicing jeung pamajikanna hareupeun ti dina nonton sinetron anu geus pabuis caritana Ba Andin jeung Mas Al. Geus teu paruguh eta carita. Jamaah pengajian Nabi aya nu kakalar ceuk caritana pokna teh kieu ajengan apa tejenajengan pancena si Andin tegas nyebut gugatan cerai ka si Al. Jadi si Al teh yakin nu ngabunuh si Roy lain si Andin tapi si Elsa mutuh sejen ajengan si Al teh kasih misal jeung si Angga pangengan kencenah fakta supaya si Andin teu disebut pembunuh manggih cenah anting si Elsa di gudang. Tak cenah tak saksi kunci mah ojek online Pak Suparno ngan hanya kal nyungsep Allah menikah talar eta ari abdi mah apa teh cek tara nonton TV ngan sok maturan pun bojo beda abdi boga tatangga kan 2 tahun ka tukang mimiti aya sinetron Ikatan Cinta geus tara ka masjid tara berjamaah isya teh hijau waktu abdi teh penasaran pas gompangin teh cabi teh cek ari ece isa ina tara ka masjid kunaon tara berjamaah jawab nate bijaksana cek mate kieu ajengan ece mah cenah lain teu hayang isa berjamaah ka pasantren di imaman ku ajengan ataku santri ece mah cenah isa mah hayang di imah we ngarah naon ece ngahaja cenah ajengan ece mah di imah teh hayang nyampakeun salaki nu balik ti masjid bisi hayang cikopi hideung atawa cin teh panas pret cenah nu puguh mah menongton sinetron jongjon eta teh salat nanti di imah teh diamparkeun pas dur isya teh buru-buru amparkeun di imah saja dah sholli fadli sarbal khatim mustaqil Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira hanya ka RCTI dihurungkeun bari dibadakeun atuh keur salat teh kadenge jelas kana ceulina teh aku masih ada di sini masih dengan perasaanku yang dahulu tak berubah dan tak pernah berbeda aku masih yakin nanti milikmu Allahu Akbar tuh Fatihah kita dapat baliut jeung TV aku masih di tempat ini masih dengan setia menunggu kabarmu masih ingin mendengar suaramu cinta membuatku kuat begini Allahu Akbar hate geus teu paruguh da lagu rek angsan aya nu gitu mana orang baledog rek aku merindu ku yakin kau tahu apa batas waktu Allah at-tahiyatul mubarakatuh itu seribu lagu rek beresan ya engkau jauh di mata tapi dekat di doa aku merindu sarua aku merindu sok aja nyanyi
Nu bisa nyanyi nu bisa nyanyi tanya balik nyari hundur. Aku merindu sama maksa. Subhan. Punten je ari kapungkur ibu nuju anom kitu henteu. Baheula mah indah kan? Lamun bapak-bapak balik ditayuk di musola di masjid ka imahna masing-masing di imah teh disampakeun budak anu keraeng ngapalkeun hasil sakola agama baheul. Adina nanya ka lanceukna ceuk adina kul man rabbus samawati wal ard sareng nyiptakeun langit jeung bumi teh mal ku lanceukna. Nu nyiptakeun langit jeung bumi nyaeta Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Cukup ibadahna Allah wujud kita kok mukhalaf hebat banget inungna baheula dimukena anu pinuh ku cimeuting di amparan sajadah lain sajadah baheula mah sampi gegerenengan maca shalawat inung baheula mah Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman bapakna wiridan aya kene caroge ece di Cisalam nu kitu teh aya batak lamun cek urang Cisalam ajengan ari baheula jeung ayeuna gebiar mana ayeuna meriah mana baheula jeung ayeuna tapi lamun pertanyaan ece lain kitu lamun ka abi ajengan ari barokah baheula jeung ayeuna beunang kumaha jujur cek diakui ataupun tidak sadar ataupun tidak sadar rek diterima atau henteu barokah mah beunang kubah urang cek cek ari kapungkur aya usia sepuh 100 tahun aya usia sepuh 80 tahun aya sepuh kapungkur nu nginum heula aya usia sepuh 80 tahun aya bari jarak jag sepuh kapungkur maleres teh. Padahal baheula makanan tidak serba enak. Tuang naon mak kapungkur? Oh. Kulub sampe ganyol godang talus hui jagung oyek gatot gaoplek. Heula. Balangsak baheula mama abdi keur leutik rumaos almarhum pun bapa almarhumah pun biang kapungkur majami teu gaduh pangarsa. Eta baheula abdi keleutik hayang pangih jeung daging hayam dah hesek baheula mah hayang pangih jeung daging hayam teh Pak kudu dua rupa hiji abi anu gering atawa hayam nu gering karek pangih jeung daging hayam baheula bahkan sempat Pak tuh hayam lamun abdi gering ku kolot sok dipangmencitkeun hayam keur gering rek ngeunah kumaha atawa hayam nu gering bisi kaburu paeh dipencit rek aya gijian kumaha bahkan sempat da pun bapak mah putrana teh di KB lain di KB 10 Pak disaimahkeun harita cek pun biang kasim kuring minta aya nog opat siki sok asakan jeung si eteh sing mah keur 12 urang jeung emak jeung apa teh emak ieu teh kumaha opat siki keur 12 urang tong liweuh kocok narantang nu badag nurut we teh ka inung dikocok kami ketrek geus muruk-muruk cicing urang asupan tarigu setengah kilo dikocok deui ku abi diasupan kalapa menang maru sasira digoreng tina katel nu badag luhureun hau diputer-puter seperti emak keur naon cicing sameh demprak begitu asak dihuapkeun leungit nogna tinggal tarigu jeung kalapa balangsakna luar biasa tapi da barokah cek baheula mah penyakit keserba aneh leresna baheula mah penyakit sirah teh ukur naon rieu jangar ayeuna mah naon Kang migrain vertigo baheula penyakit irungan ukur pilek ayeuna sinus polip flu burung corona can corona teh kawin kamari jeung delta boga budak omikron incuna politron ada kamari subhanallah aya nu ngaring awewe jeung ibu-ibu Pak anu pake cadar aya nu masker teu dibuka-buka aya anu kerudung sabelah rung ditaikeun jadi masker sawareh aya
bahkan emak-emak teboga masker kutang ditapok sian ku corona. Maka punten ini hukum kabir naros Ustad ari awel mun pake cadar saya madhab naon eta Maliki, lamun ibu teu cadar madhab Syafi'i, lamun nu di masker madhab Jokowi. Dasar tiba sarua tunggu hirup baheula baro nikmat Pak naon luar biasa indah ibadah di kapungkur. Maka urang dia wujudkeun rumah tangga teh sing aralus ibadah, suami sing jadi kokojo dina ibadah insyaallah. Ari abi pausad saur neng hana saur Rasul khairun nisa illati idza nadarta ilaiha sarratka. Seorang perempuan itu jadi punya nilai ibadah di mata Allah lamun neng hana tiasa ngalakukeun tilu hal. Naon eta? Satu, idza nadarta ilaiha sarratka. Ibu lamun ditingali ku salaki ditetep ku salaki bisa memberikan kebahagiaan ka salaki eta teh wujud ibadah perempuan. Lamun kumaha ajengan buktosna ibu dangdos ibu ngagelis tapi dangdan ibu teh lain keur batur lain hayang ditingali ku lalaki batur tapi dangdanan urang teh diperuntukkan keur salaki urang, maka itu adalah nilai ibadah seorang istri di hadapan Allah insya. Kok sok ibu dangdos tara menang ajengan ibu dangdang menang make teh menang. Matak bahasa Arabna ibu teh mar'atun. Naon cenah Bu? Mar'atun teh diambil tina kata mir'atun. Harti mir'atun teh keur sakolagama naon? Heunteng kaca. Matak ibu-ibu mah sok gareulis da karesepna naon? Kahayang abdi mah tuh Pak Undang teh sing bijaksana, kahayang abdi mah. Da abdi teh mau balik teh ngora keneh. Lah kahayang manu karola kang ulah di dinya. Ajengan sakieu ge alhamdulillah menang mehatkeun. Matak tong aneh pemuda lalaki bapak-bapak nu ngaranna awewe dangdan saumur teh dinyakeun teh 2 kali jauh. Hiji dandan awet teh terjadi panganten baru ke tadi ningali neng hana geus pahili jeung nyiblorong pipi jika tapak di tenggelan ku batu sanggul nyungcung jika asupan kabaya samping ngagapuy jika kebersihan jalan tapi da panganten mah pantes Pak digendeng ti bubina ku naon pager ayu dipayungan ku pager bagus keng cakatuhu pengatur acara wedding organizer WO ngapit bari di rapalan ka dieu beres di rapalan Pak langsung dibalur ku hariring Sunda ti panggung lagu naon teh geuningan angkat ngagadean bangun tanah taringrang disinjang di lambang mojang prian umat imut lut surah seri nyari sok sono terbangka mojang cisam dirasukan kabayang lambihan cahaya dan dosa sederhana mojang
linung lucu suraseri nyari sok sono tebangka mojang piangan dirasukan kebayang nambingan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan dirasukan kebayang nambingan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan mojang priangan mojang priangan aroh namun dinyanyikan ku artis mah juga ieu geus rapeng saweran ya. Terus sebab nanya ajengan hok cai. Oh ya. Ya ada ustaz ge manusia. Hiji tah. Jadi dangdan awet teh dinyakit teh keur jadi naon? Dua apa? Dangdan awet teh dinyakeun kamari keur lebaran Idul Fitri. Jadi cenah-cenah apal aja kamari sakalian keur lebaran dangdan sok dinyakeun. Abdi keur lebaran ningali pun bojo mural hayang utah. Wedak kana lipstick euy, sifat ngeceting hidung, kerudung belit-belit nyekek kana beuh. Kamruan kue saroja, gagantungan Upin dan Ipin. Ku abdi teh digabruk pun bojo, abdi teh rek mentah hampura Kang, ceurik abdi teh jarum kentul nojos kana beuh. Atuh lebaran teh galak lain leungit dosa namahan dosa. Da mohon si sok kamari ke lebaran Pak, ke lebaran mah awet rupa-rupa warnanya. Aya nu sumbing ka sim kuring ajengan, tiasa teh euceung silaturahmi cenah ka bumi moal ku corona moal cenah asup-asup. Eta ngomong gamis di hareup ngagapuy kana taneuh. Nah ari tukang dibeulah nepi kana tungir, Pak. Oh, bar awewe. Sumping di kasim kuring karena pasanten sim kuring gedeng na teh peru aya kabin masihan parsel. Ibu terang parsel teh parsel terang sejenis parsel terang ada kudu apal bisa teu nyambung ngobrol terang parsel sarupani. Jadi parsel adalah parsel yaitu pintar kabeh kang mere parsel make rok mini, rok pendek, ka imah da teu eraheun ke lebaran. Cek maneh assalamualaikum cenah Pak Ustad. Waalaikum aya naon teh? Ieu Pak Ustad nyangakeun parsel nyatipun lanceuk cenah kanggo Ustad. Sae mah henteu Ustad, awis mah henteu. Lumayan we Ustad kanggo sabrakeun tuang putra hoyong ditampi cenah Pak Ustad. Mangga teh. Pas ku abdi cenah katingali rokna pendek tulis subhanallah. Walhamdulillah. Menang THR kan. Besok teh calik diuk mana teh kieu aneh pas diuk teh Pak ping-ping na dirap kitu rokna dibetot-betot dipelongkeun ku abdi teh kieu atuh cenah Ustad make dipelongkeun pan si eta make rok pendek teh hayang dipelong batur tapi si eta mah rieuh sirahna teh ogoh make rok pendek hayang dipelong batur dipelongkeun babi ditutup-tutup ada besi eraeun cabi teh tungkul bari ngadua kaloh cabi teh ya Allah mudah-mudahan eta awewe diukna nya ngegang. Pokoknya cenanya Ustad gitu patut Ustad juga eta we dalilna mah tong riweuh kenging sedang dosa mangga salagi dangdanan seorang perempuan seorang istri diperuntukkan ke salakina halal sahih itu jadi ibadah di mata Allah insya da teu riweuh ning hana Allahu Akbar. Ibu osok dangdos tara upami bade ka mana rek ka pasar mah dandanan satakar kebek bodak bodas kurang bodas tepung beras ros brand sifat ngajadi hideung kurang hideung lumpat kana hawu aya areng kedah minyak wangi nepi ka beak eta minyak wangi
Aya nu beh kenca can ka minyak wangian uyup aya pada luhur lemari aya minyak putri duyung paragi mayit teu kapalang dipake atuh ngaliwat ka urang Cisalam teh bau kuntilanak geus ngageron ojek ceuk ka ojek naon ceuk ka jalan gede rek ka mana rek ka kota ge kana ojek hiji gelis ibu teh keur tukang ojek cek tukang ojek aks kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah Anda. Sup kana angkot dua gelis ece teh keur tukang angkot cek supir angkot ece menikat gelis sebagai bidadari tihiangan lain ti kahiangan lebat we ka pasar Pak cirian kurang Cisalam nu ngaranna awewe meulina hiji perkara ngubek pasarna 2 jam mata kabi maneh hana lamun diajak balanya kupun bojo cek pun bojo teh ya teh jadwal naos ayeuna teu aya diajak balanya yuk ke pasar ke Tasik abi masuk langsung ngadua kan abdi a'udzubillahi minasyaitonirrajim aku berlindung dari godaan shopping yang tertuntut kesel Pak menang we hiji perkara nu dipikahayang di pasar urang Cisalam cirian nu ngaranna awewe tara wani ninggalkeun pasar samemeh ngabaso tuh seri nu rumah sampean suka tukang baso pesen baso nu segede hulu orok saos pahekeun cengek tabrukeun dikocek leho geus kluk kabeneran baso teh kurang uyah gejlok kocekeun kagok hinyai uih teh jam 12:30 jam 1 ka Cisalam ayeuna kan jam 1 cuaca teh keur papanasna keur ngelekebna sup ibu ka imah lung kerudung lung baju porosot rok tinggal make jeroan wungkul amparkeun karpet butut alungkeun bantal lepet dug masaka dibantingkeun kana bantal cek si ibu sakedeung soca teu bisa diajak kompromi lep lamai mimitina heureut cai eta teh ko meuni ngagolotro salaki balik di sawah nyimpen pacul geger imah ningali ka imah pamajikan keur nangkarat ngabongkang Pak keur kerek nyegrek cek salaki naki aeh rarasaan tadi ku aing di sawah babagi geus dipiceunan pinah hiji Pak keur ngobong gelis milik ojek sengit beak dina angkot wedak luntur di pasar salaki mah bagian bau kelekna salaki mah bagian bau hangitna salaki mah ramijut jika badut hati-hati cek bilih dandanan ibu teh jadi dandanan anu dilaknat ku Allah naudzu jadi dangdos teh kanggo saha caroge hiji dua saur Rasulullah ida amartaha atau akka lamun dipiwarang ku caroge neng hana atau wajib turut parentah naon ajengan apapun parentah salaki salagi parentah salaki bener cek agama cirian bener cek agama ibu wajib turut temenang ibu bertabrakan jeung aturan agama bertolak belakang jeung parentah salaki temenang salagi parentah salaki bener cek agama bu ibu ngurus rumah tangga capek ente Allah ibu kedah buah jam 4 subuh geus beres kitu salat ngahudangkeun barosna salat subuh lumpat ibu ka dapur nyokot sapu nyapukeun dapur tengah imah jeung nepikeun keluar lumpat ka kamar nyokot heula seusehan lumpat ka WC direneman heula cenah luntur kotor jeung dekilna keluar ti WC nyokot lap baseuh ngapel dapur tengah imah nepikeun keluar balik di ka dapur nyenjang sarapan budak rek sakola ka SD ka eta ka PAUD ngamandian budak kadang ngahuapan budak nganturkeun budak ka RK ka TK ka PON balik di ka imah da salaki can sarapan capek henteu sugan pernah salaki cek tertuang jeung ibu teh cek salaki teh kieu mama bapak mah da apal aya kejo da apal aya deungeuna da apal bapak mah tinggal huap belum era bapak teh kumaha teh bisa mulang tarima kumaha bapak teh bisa mere emas permata berlian boro-boro emas permata berlian bapak teh bisa mere rapia aja tapi bapak mau ukur bisa ngadoakeun ka Allah mudah-mudahan kacape maot teh jadi ibadah di hadapan Allah diburuhan barokah dunia pahala di akhirat nuhun mama kosok dikitukeun tara nyeri hati-hati cek
Sugan si bapak angkat kauleman dilicin batik nak ibu acu kokor suan cek salah kita mama bapak mata apa baju kotor tak apa bersih tak apa lecek tak apa rapih tak apa hapus tak apa bapak mata yang rap make pantes di tengah raos dan bapak teh kumah teh bisa mere cincin gelang cin gengge boro-boro cincin gelang cin gengge bapak teh bisa mere karet gelang kaca tapi bapak ukur bisa tawasul ke Allah mudah-mudahan kacape mau sing jadilah ibadah di hadapan Allah diburuhan ku ridho jeung surga Allah nuhun mama kosong dikitu kentara hari salaki teh cenah gawena atuh mun bisa nyebut nuhun-nuhun aja sampai bener mumpung aya salaki teh sabaraha guruntul dan jika buuk menang malu jika buuk menang mabuk ngahulang sok cek mau ayah salaki orang Cisalang tawakilan awas sa Indonesia kurang Cisalang ibu ngurus rumah tangga capek atau hente kakuping pak lemah saja ulah sini pak kakuping pak kupingkan pak kakuping kurang sadaya si ibu teh capean ngurus rumah tangga ku sabab capean pak cik isuk mapangneangankeun hiji deui ngarah teu capek teuing bade moal aja riheutnya panjang ongkoh tadi capek dipangneankeun orang ngarah teu capek teuing atuh cenah ajuan pinah eta mah capekna jadi capek naon maka pilih ku ibu urang Cisalang mending capek hate mending capek gawe kakuping pak si ibu milih mending capek gawe mata ku bapak isukan gawekeun sapaehna geus paeh kawin deui saha nu terang eta teh wujud ibadah saha nu terang pak matak neng hana rumah tangga mah sagulak sagilak bisa jadi pi surga pun rumah tangga teh sagulak sagilak bisa jadi pi neraka matak hati-hati bahasa neng hana kalau jantan carok cek ijang kalau jantan hati-hati tingali rasul bu rasul mah ka istrina tara nyebut nami tara sugan saur rasul kasih ka Isa ayo cik Isa di dia ampun aja Isa sugan ai tara apa panggilan rasul ka Siti Aisyah dipanggil dengan panggilan yang digemari ku Siti Aisyah saur rasul ya Humairo wahai yang pipinya kemerah-merahan oh sok ibu disebut Humairo ku salaki halo bapak ini kacida cik atuh pak isuk mas sebutkeun pamajikan bapak pas pertama panggil isuk-isuk cek bapak teh ya Suaida wahai yang pipinya kagenek-genekan bisa nyiram apa sayang sih saya bahasa bagus si Daisa ka Rasul tara nyebut nami tara sugan Muhammad Kang Muhammad tara apa panggilan si Daisa kalau dipanggil Rasul teh gelarna apa saur si Daisa ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Habib Allah gelarna cek mata isukaran hesana cek salaki balik ti pagawean teh sebutkeun gelarna sugan cek teh wahai Kakang Hansip aya Pak Hansip pasukan berani mati ya teman gawe pang badagna buruh pang leutikna sing jadi amal ibadah Pak Hansip kitu ceuk mata sing sae neng hana mumpung awal rumah tangga bangun sing romantis lah jika zaman ayeuna kumaha zaman nyebut ayah bunda ayah gitu ayah tenang cek mamam papa mami papi mimi pipi ami api mi bihun tinggal basoan ajangan hari cek salaki menang nyebut papa kariko atuh salaki menang ka aja nyebut mamam mangga ngancek budak santri mah sing muktadal halwa muktadal makom sing kena kana kekecrek nah hari tukang macu jeung tukang gacong nyebut mamam papa pada tapi bila ibu penasaran anjing taros sareng ecet-ecet sugan kieu papa dupi dinten ayeuna agenda papa bade ka mana meureun jawab ku salaki insyaallah mamam papa bade macul dupi mamam bade ka mana sami pap mamam ge bade gacong ari papa nih ali rebig mamam di mana mamam sok pohon kan rebig mamam teh heureun cangcut papa ini adalah wujud ibadah
rumah tangga daripada Rumawi saur Allah dina hadis qudsi ingat ceu ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya urang cisalam saur Allah silakan ibu hirup sakahayang ibu bapa sadaya rek ibadah kajen rek doraka kajen tapi ingat saur Allah fa innaka mayyitun ibu teh bakal ngalaman nu ngaranna maot leres henteu terang henteu irah maot. Pak tiasa para ibu ti payun sim kuring ti pengker tiasa atawa sabalikna sim kuring nu ti pengker ibu ti payun malah sing alus amal Pak urang bakal ma nu kadua saur Allah wahbib masita fa innaka mufarikuhu silakan cek ijang cinta neng hana ece cinta ka salaki akang cinta ka pamajikan ibu cin bapa cinta ka budak tapi seandainya cinta eta tidak bisa menyelamatkan dunia jeung akhirat cinta ibu jeung bapak adalah cinta yang sia-sia. Nu katilu surah Allah wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Beramal, awas lain salat tungkul lain haji puasa jaga tungkul tapi beramal sok sakahayang rek amal alus kajen amal goreng karep teuing tapi surah Allah fa innaka mazyun bih. Ibu bapak bakal pamih jeung balasanna alus amalna alus balasan ti Allah goreng amalna goreng balasan ti Allah. Mudah-mudahan ibu ieu pangosan diantawis amal soleh sikap penak barokah dunia pahala di akhirat amin ya robbal alamin. Sekarang dosa
Cabe nyawer. Alhamdulillah. Teraskeun Ibu siap kene. Abi kumaha Ibu mun Ibu siap? Siap kene. Dacan tunduh. Henteu cangkeul. Teu boga rasa. Paling hese ngaji hareupeun jalma nu teu boga rasa. Alhamdulillah. 2 turut kana parentah saha? Calaki. Kumaha ieu teh ngaji can bener kene. Pan keur ngebahas majikan jeung salaki. Eta teh wujud ibadah. Jadi sholat kumpul aja. Rumah tangga pun bisa jadi ibadah. Mata pangarsa kantos simkuring ngaos dina hiji kitab Qurratul Uyun. Ada satu padilah seorang pamajikan lamun ngalakukeun ieu pagawean eta teh ku Allah bakal dibere pahala umroh. Punten ieu teh nu hadir teh seueur tos ka Makkah seueur teh acan. Sok urang duakeun lapabi manu hoyong sawios nu alim manu hoyong we. Ibu hoyong ka Makkah. Hoyong jarah ka tanah suci. Hoyong hajian. Hoyong umroh. Aya niat dina hate asli atos daftar. Alah. Rek ini kumaha teu daftar mah geus. Ay. Ajengan lain teu hayang daftar teu boga naonna. Ibu abdi tahadus minimal sok ngabimbing haji sareng umroh tiap tahun alhamdulillah. Dievaluasi jamaah abdi we kan lain ku duit lain ceuk. Nasib nu kuat lain nisab nasib ceuk. Mata tong leutik hate sing niat masing kuat maka deh kumaha Allah itu niat nu kuat. Mata baheula RCT aya tukang bubur naik tuh naik haji di Cipasung meh kopi naon cik tukang beca naik haji teu boga duit diberangkatkeun ku Cipasung Pak. Nu hebat mah jamaah abi Pak di Cintaraja di Cibeas alus eta mah idit ka Makkah teh ladang ngajual kacang panjang di sawah. Ladang tina kacang panjang bisa idit ka Makkah dan ngajual kacang panjang teh jeung sawahna aja. Tong leutik hati nasi gitu. Ajengan kumaha cah hayang umroh hayang palilah umroh gampang. Saur dina kitab lamun awewe bisa nyium nu jadi salakina bari hate narido jadi pamajikan salakina eta teh pahalana umroh. Oh sok ibu nyium salaki tara. Naon ece tara? Bau bako. Tong nyebut bau bako aja. Eta teh pahalana umroh. Komo salaki balik di sawah kapanasan geheng lain di umroh eta mah ngecup Hajar Aswad. Ingat tadi waktu di payun ayah tetangga simkuring karena teh cekokom ayah di dieu oh eta mah ngaran internasional Pak. Di mana aja abongnya tukang heureuy cek mana teh balik ngaji di simkuring bulanan sasasi sakali balik ka imah teh sia ka imahna satengah lumpat ti babaranti panto imahna melenge ditajong heudang salakina keur nonton bola siratu didengkek beheungna jemut sirahna cek mana umroh atuh salakina teh sieun kakak kitu teh cek salakina aya sia umroh irahayeun pasporna juri atuh sudah protes ka abdi tajengan lain cenah hampura aya naon kang lain cenah pamajikan kamari bulu bulanan cenah diajengan di dinya kunaon cenah balik pengajian sirahna jadi haree kunaon teh kan jual selepot umroh itu umroh sahnu ngongkosanana tuh. Oh sabi teh kan kamari abdi keur ngaji bab salaki jeung pamajikan aya lamun pamajikan nyium salaki eta teh pahalana umroh. Oh ceuk akang teu apal ih pan akang mah teu ngaji cenah sing ngaji meh hafal Pak ari keur akang aya ajengan aya tenang keur bapak aya naon Allah bakal ngarageratkeun dosa-dosa leutik dina awak bapak lamun bapak sanggup mangku nu jadi pamajikan bari hate ridho jadi salaki pamajikan bapak dosa-dosa leutik bapak dirageratkeun ku Allah. Pasok bapak mangku sibu tara kunaon tara Allah nyebut berat tong nyebut berat Kang
Allah teh bakal ngahampura dosa-dosa dina awak bapa saberat pamajikan nu dipangku. Mata kalau bari mah untung pamajikan badag deh. Dosana ge badag. Mata bapak bisa umroh, ibu penting ayeuna bisa jeung salaki balik bareng. Balik ka imam pak kaleng-kaleng budak sarekeun heula. Tadi cek pamajikan, tadi cek ajengan lamun nyium salaki palana umroh, cium salaki umroh. Umroh. Moal ngamuk da milu ngaji salaki teh. Cek salakina tadi cek ajengan lamun mangku pamajikan bari hati ridho jadi salaki. Eta teh bakal dadakeun dosa pangku ku bapa. Angkat ku bapa. Puter-puter jika panggal. Indiaan. हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो tema aku aja deh हम अकेले हो न जाए डोरे तुमसे हो न जाए Bapak Hendai Pasau gale selagalo angkat pak sing luhur bubatkeun sing kare kuman pamajikan kitu patut ece ulah nganggap eta lain ibadah punten pak sanajan abi jiga caliwara tapi itulah wujud ibadah dina rumah tangga subhanallah sing turut ka salaki salaki perintah salaki bener cek agama dua cek tilu Nehana saur Rasul wa idza gibtanha hafiraka bi malika wa nafsiha lamun aijang teu aya lamun salaki ece teu aya di bumi keluar maka tugas nenghana teh dua saur Rasul naon hafidaka bi malika jaga harta salaki ulah ece nyebutan duit na dompet salaki sorry nur maksud oh sok ibu nyebutan duit na dompet salaki tara ada dompetnya kayak eueuh naonna nyebut KTP atak di abi nanyakeun Ustad punten cenah Ustad teu teh sok nyebutan duit na dompet salaki cek Ustad eta hukumna kumaha babe teh ditanya heula ari eueuh sok dinafkahan ku salaki oh sok kurang henteu sih aya sihan Ari budak sok dibayar, oh badak gue senang budak mau jajan terus di okok senang kusalaki teh. Ari ngaji jeung sakelas sok dibayar. Eta mah total kita tanggal 10 Ustaz. Jadi cukup. Atuh kunaon aja nyebutan duit na dompet salaki. Resep we. Dijawab Bapak punten cek. Lamun eueuh sok dinafkahan ku salaki, bari nampana teu kurang cek agama lain cek nafsu. Lamun nafkahna teu kurang haid nyebutan duit na dompet salaki, eta teh doraka asup karena pasal pencurian kriminal bakal bisa urusan jeung polisi aja tapi Ustaz ada masuk bebeja oh beda dia sok bebeja mah iraha eueuh bebejana eta lamun salaki asup ka kamar mandi cenah ngahurungkeun sanyo gejebur mandi tah sok bebeja ngarah teu pati kadenge bisa soal teh keur keramas gejebur cek pamajikanna Bapak euy ini bapak dapat dengan abinya tepati bentes ame di hang tekadenge ini bapak dapat dengan abinya tah tekadenge kumadinya welah tah geus nyebut kumadinya dicabutan duitna eta mah lain asup karena pasal pencurian tapi asup karena pasal penipuan 7 polisi dewa ya pak urusanana ya jadi ibu mas serba salahnya nyokot ke bebeja pencurian bebeja tapi tepati bentes penipuan nyeseh cara salaki aya duitan masuk karena pasal pencucian uang lamun duit yang dicopot sarojeng menghilangkan barang bukti kriminal keneh wae jaga ece harta caroge nu kadua nenghana yang terpenting wa nafsiha jaga kehormatan diri salira geus milik aijang bahkan surga anjeun lain di paunang lain di indung anjeun tapi surga anjeun aya di salaki anjeun ridho salaki sapanjang salaki bener cek agama surga keur anjeun teu ridho salaki sepanjang perintah salaki bener neraka hak anjeun naudzu
mata saur Rasul hak indung bapak kumaha Ustad lamun seorang pamajikan turut kasalaki maka indung bapak eta pamajikan dikiparatan dosana dihampura ku Allah ladang boga budak awewe anu turut kanu jadi salakinan subhan mata saur Rasul tah nu kieu teh khairun nisa istri-istri terbaik anu kelak bakal ngesian surga na Allah insyaallah. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kemurniannya. Saat bangga ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kesuciannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan sawatku. Tuhanku merestuiku, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Yang memahami segala kekuranganku, kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak mampu membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan sahwatku. Tuhanku merestuiku, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bidadari surgaku. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hiji sungkuring sejak kaul ka pun anak ka santri sungkuring tiap ijab nu kadua sejajadah doa mudah-mudahan anjeunna wabil khusus
umum ibu panu hadir benak jeung kabarokahan di alam dunia salamet dunia akhirat benak kabahagiaan di akhirat buktos ridho jeung surga Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nungkapi hatur da panjang getra di arapalkeun ieu nya sakitu we dilami-lami ibu parantos cang kana patuangan jadi tungtungna kamu balik jadi ke engke ngaji di bisihana bilihana eul mah sakitu bilih seueul anu lapar kecil ulah wakawi abi kaharosan ku paundang aya tuangan saperlu panen mangga sadaya diantos di bumina masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bili kita bili dia. Hari tempo di akbar ini. Bapak bersama haji yang balik kurang terus ngadugikan siraman rohani mudah-mudahan agung manfaatnya dan goreng sadaya. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak sanusan sami hadir, yang masih hadir, kurang tutup ku awasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atu angul lah. Bapak tuang heula. Bapak hayu tuang heula. Ih naha moal. Iraha tuh. Pae mama itu. Nya hayu. Nya hayu. Biar Pak Ustadz tadi gimana? Paling gitu Pak. Paling mana Pak? Paling gitu. Biar kan? Hah? Emang langsung ya. Mah, tuang heula tuh mah. Namu ieu heula tuang heula. Da wawartos ka mamah ge eta nangka seueur. Iya sih. Masuk ini. Sang sakit ka dieu. Itu mau korban. Da seueur ieu. Terbalik kerjanya. Mohon A. Supir mana? Mohon gitu. Kemana ya?
Parkir penginten Pak Or, menuju parkir. Oh, parkir. Mohon menuju parkir. Mohon siapa?